sadayana. Ya. Bapak Agung Hadiat Daniel SPD selaku guru bahasa Sunda anu kusim kuring dipamarkeun. Sareng rerencengan anu kusim kuring dipamarkeun. Puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan kasempetan sareng kasehatan kanggo urang sadayana tiasa ngariung dinten ieu. Dina kasempatan ieu izinkan sim kuring Redina Akila Cordelia nerangkeun ngeunaan topik anu relevan pisan pikeun kahirupan urang ayeuna. Nyata dampak positif sareng negatif tina teknologi canggih. Sakumaha aurang terang, teknologi parantos berkembang pisan dina sababaraha dekade sapekeun. Di kecerdasan belar, internet of things, dugi ka teknologi robotik, sagalana mutreun hiji peran penting dina ngarobah dunia ieu. Teu tiasa dipikirkeun teknologi canggih ieu sok dampak positif tina kahirupan urang sadayana. Tapi di sisi nu sanes, oge terlepas tina sagala rupa tantangan sareng dampak negatif. Kahiji, hayu urang bahas dampak positif tina teknologi canggih. Teknologi ngagampangkeun ser aspek kehidupan urang dina bidang komunikasi. Contohna, urang bisa kalayan gampang berinteraksi sareng jalma di sakuliah dunya tanpa dihalangan ku jarak. Internet anu ayeuna mangrupikeun bagian penting tina kahirupan sapopoe. Mamungkinkeun urang pikeun ngakses informasi dina sababaraha detik. Ieu pasti ngagancangkeun proses diajar, ngabagi pangaweruh, sareng muka kasempetan anu langkung lega dina sagala rupa sektor. Di dunia medis, teknologi canggih nyebabkeun terobosan anu luar biasa. Ku ayeuna alat jeung alat medis nu leuwih modern, loba panyakit nu tadina hese diubaran, kiwari bisa diubaran leuwih efektif. Teknologi oge ngagampangkeun panaluntikan medis sareng ningkatkeun kualitas pelayanan kesehatan. Sajabati eta dina bidang atikan teknologi oge nyadiakeun akses leuwih lega kana sumber diajar. Mamungkinkeun learning jarak jauh jeung muka kasempetan pikeun leuwih loba jalma pikeun menangkan ayeuna. Sanajan kitu, sanajan eta mawa loba manfaat. Teknologi canggih oge boga dampak negatif nu urang kudu sadar. Salah sahiji dampak negatif nu paling atra nyaeta ngirangan interaksi sosial langsung. Loba jalma leuwih resep komunikasi ngaliwatan alat elektronik. Kukituna hubungan antara individu jadi leuwih kawates. Ieu bisa mangaruhan hubungan sosial jeung perasaan katasan, utamana di kalangan generasi muda. Salian teh eta, teknologi oge mangaruhan kana dunya pagawean. Sanaos teknologi ngagampangkeun ser padamelan. Eta oge nyebabkeun karugian padamelan, khususna padamelan anu diganti ku otomatisasi sareng robotisasi. Sareng robotisasi ieu bisa salian eta, teknologi oge mangaruhan kana dunya pagawean. Sanaos teknologi ngagampangkeun ser padamelan, eta oge nyebabkeun karugian padamelan, khususna padamelan anu diganti ku otomatisasi sareng robotisasi. Ieu bisa nyebabkeun masalah pengangguran, khususna di negara-negara anu henteu acan siap pikeun adaptasi kana parobian teknologi. Para hadirin anu dipikah hormat, teknologi canggih memang masih ser kasmaran. Tapi urang kada bijaksana dina ngagunakeunna. Sangkan dampak positif teknologi leuwih dominan, urang kudu ngutamakeun etika dina ngagunakeunna. Sarta mastikeun kamajuan teknologi henteu ngorbankeun ajen-inajen penting manusia. Pamustunganana, hayu urang ngagunakeun teknologi kalayan bijaksana sareng ngahontal kamajuan. Sabab teknologi bisa menyebabkan kemajuan dina kahirupan manusia. Sakitu wae diantara sim kuring, hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan
Ke WA itu ke AI udah ke AI Yang bagian hah di bagian akhirnya Pak. oh nilainya ke orang tua Iya. bagus nih ke orang tua mah bapak tak baca ini saya nilainya 87